salaki bekerja wewe berdoa mau salaki eueuh ngarariung arudunan nyen sebelah salaki eueuh aya awewe nu momotoran we momotoran wadawiri we otw ini kan salaki we teh ngejebak suruh gitu hirup sih saya sama salaki we teh momotoran naik odong warawiri salaki we teh salaki balik gawe teh uang keyo asal aya nu kitu di dia ngarane da jelemana teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Urang sami-sami doakeun ieu murang kalih sing dijantankeun murang kalih anu saleh, murang kalih anu sehat, murang kalih anu sabik, hartosna sabik, murang kalih anu langkung utami tibatan ibu sinareng ramakna. Ieu murang kalih dijantenkeun murang kalih anu berguna kanggo bangsa, negara, agama, kalih keluarga. Semua orang punya cita-cita ingin memiliki anak yang soleh dan solehah. Bagaimanapun harta, pangkat, jabatan yang kita miliki, tetap di mana orang pupus yang tetap mengalir, nu tetap ngocor, anu tetap ngocor ganjaran ka urang sadayana, sok sanaos urang parantos pupus teu aya di alam dunia. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Sakali deui doa anak yang bukan doa anak yang kaya. Da beunghar ge keur naon atuh haringannya nyari inung jeung bapak. Kama qala Imam Abu Hasan Al-Mawardi, lamun bapak beunghar mah inung beunghar, anak sok jadi raja. Bukti nawe dengan ieu acara ai bapana beunghar inungna beunghar mah nyunatan kieu mun sakieu tohaga nanya leres malah aya beja dangdutan heula memeh ngaji teh da beda panan ieu teh panggung teh rada ieu panan karasana ieu ari bapak beunghar inung beunghar mah anak masuk jadi raja. Gering ge lamun ka rumah sakit ge nu ternama, malah dokterna ge dokter spesialis ulah coba-coba da keur putra salira. Kuliah ge di mana we acuk ge nu pang model trendy, brandy, model masa kiwari. Tapi lamun bapak balangsa inung miskin, hek peh anak beunghar bari dasar agamana teh kurang. Biasana inung jeung bapak teh sok dijadikeun babu kudu jadi budak. Unggal isuk inung teh nganterkeun incu ka TK. Jadi ayeuna teh ninina jeung incuna teh sakelas di PAUD. Manya ya PAUD haruisan. Bari boga duit GBH keringnya ku incu dipake meuli lauk cupang. Ayeuna keur calicing teh da puguh perenya. Ya begitulah nasib kehidupan. Jadi yang tetap mengalir itu adalah salah satunya doa anak yang soleha. Walaupun kita sudah
berbaring di alam barzah. Bagaimana tata cara ingin memiliki anak yang saleh dan salehah? Mari kita ikuti. Ketika ibu dan bapak akan tidur, jangan lupa sunnah Rasul. Satu, di mana orang badai kulam teh sunnahna wudu heula. Di mana badai kulam teh sunnahna wudu. Ibu osok memeh kulam wudu heula. Nyata tuh. Aya awewe nu rek saretenya kalakah make MS Glow. Aya MS Glow. MS Glow aya 300 upami member mah tadi. Aya nu make Wardah rek sarete. Mustika Ratu, Garnier, Olay. Pon aya pon. Anu beureum 3genep nu koneng 28. Ieu mah ari bawir mun amara cuy. Konek sarete aya nu dilipen. Lipenna teh Ines. Ines aya. Apon aya apon. Nu 06 nu saya mah. 08 marada geuneuh. Ieu mah sok anesnya ya Allah ya Karim, ari bibir amu cuy, ari wadah kanal, ari wuduh henteu. Itu mohon maaf. Kalau kita ingin anak saleh dan salehah, berawal dari pribadi dulu agar kita saleh dan salehah. Melak cabe mah jadi cabe, melak bonteng mah jadi bonteng. Nu hade mah bakal menang nu hade, nu goreng mah bakal menang nu goreng. Gumantung kana laku jeung lampah. Jangan harap anak akan saleh. Jangan harap anak akan salehah kalau kita salah dalam mengelola kehidupan sehari-hari. Jadi sunnah bapak-bapak di mana badai kulam teh wudu. Oh sok bapak memeh kulam wudu heula. Wudut maneh-maneh sarete wudut we wudut. Nek sarete dimpa kopi hideung tuh teu molor-molor. Dan sarete lain wudu kalakah wud. Bicara ulah ngarokok molotot. Mantap pamajikan teh begang dak dipolototan wae. Hampurannya kanu baregang. Dipariksa ka bidan normal. Dibawa ke dokter penyakitan. Penasaran awak teh asa begang-begang teh. Diraosan teh ka rumah sakit. Asup teh ruangan radiologi, hasil rongseuna teh jelas gambar salaki keur molotot. Punten ya kanu baregang. Rumah mah da ari geus salat isya teh sok langsung ngedeng. Tapi ari memeh ngedeng teh mah masuk wudu deui. Sanajan mah teh can batal. Kumaha pendapatna Pak Ustad? Cahaya di atas cahaya itu lebih utama. Jadi upami urang tos isya biasana sok langsung kulem, tapi memeh kulem teh wudu heula sanajan acan batal, itu adalah cahaya di atas cahaya, itu adalah lebih utama. Itu lebih utama. Bu, sakali deui bade kulem teh wudu. Yang kedua, jangan lupa untuk melaksanakan zikir sebelum tidur. Orang yang suka zikir dengan orang yang tidak suka zikir, perumpamaan seperti orang yang hidup dan yang mati. Orang yang mati dalam bumi gelap gulita, tapi orang yang hidup di atas bumi terang benderang. Berzikirlah, hati akan tenang. Namun aya masalah teh kembali kepada Allah. Cukup Allah yang jadi penolong. Dimarudat ka pamajikan pagawean dengan nguseup. Dengekeun sia tukang nguseup. Sel da gablek salah kita. Teu udut gablek duit nguseup. Dipenta duit teu gablek ayeuna kopeah cepet jang eupan. Ari eupan inoy tongkol korohtong make esen nog nage kokok nengna ari pamajikan da anjeun dorok-dok
aya nu kitu di dieu eta teh salaki ojo teh ting di mana lalaki na kita arwah dia cigana keur nguseup ya teh Bu, tolong jangan banyak yang rekam neng. Duduk saja, duduk. Kasep ulah direkam gitu Saya sakit Bu, terus terang kalau nggak ada janji, betul-betul saya sakit. Saya sudah 2 kali dioperasi, dan ini pun tadinya mau berobat ke rumah sakit dekat di sini biasa. Ibu sekali lagi sebelum tidur zikir. Apa yang harus kita baca? Pertama, membaca takbir Abah 34 wangsulan. Sakali deui bade nauki dan kasadayana jamaah. Jangan lupa Pak, sebelum tidur zikir sebelum tidur. Baca takbir 34 wangsulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikir yang paling baik itu dengan tangan, karena tangan ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Sebarakali ieu leungeun dipakai maca sholawat, sebarakali ieu leungeun dipakai komen dengekeun sok kararomen. Da jelema ayeuna mah kitu atuh dah. Mata ada satu nasihat dari Rasul, kata Rasul, jaga ini ya bukan hanya mulut, tapi ada 2 tangan, ada 2 anggota badan yang harus diperhatikan. Selain daripada mulut adalah tangan, karena dari jemari itu bisa berujung kepada jeruji. Bijak, cerdas, tidak menggunakan media sosial. Tulisan yang Anda tulis akan dibaca oleh seluruh dunia, apalagi kalau dimasukkan di media sosial. Maka ibu sekali ini kudu bijak, kudu cerdas, tidak menggunakan media sosial. Lamun naik sare teh zikir, yaman bebeja ka salaki rek sare asa ku sararape ditinggali ka kamar simutna hurung. Jadi eta mah da nyaeta kitu. Update bae sapopoe na teh update. Rek sare ge diposting pan eta mah. Salaki gering lain diurus, kalaka dipoto. Iya, hari salaki gering teh urus, setelah ini dipoto mana itu. Iya, salaki gering dipoto, diposting, salaki muntaber. Mereka baso dipoto, di-share ke batur, atuh batur teh ngalalai. Anu kudu dikirim ke lain gambarna tapi basona, paham? Awas ya ke ibu-ibu, ulah sautak sautik komen, sautak sautik video call, sautak sautik update status, sautak sautik nyata kitu si eta mah da. Batur sare kene si eta mah geus meunang kiriman paket isuk-isuk teh. Si eta mah ratu COD atuh di luhur ieu mah. Pangminengna paket teh si eta ada. Aya apa nama jelema teh nyarane. Ampuranya kalau nyararane. Sekali lagi mau tidur apa berwudu. Barang siapa orang yang tidur tapi diawali dengan mensucikan diri terlebih dahulu, dia berwudu tertib layaknya seperti akan melaksanakan ibadah sholat, lantas dia wafatnya dalam keadaan syahid akhirat. Bagja bah maut dina kaayaan syahid akhirat, upami urang memeh kulem teh wudu heula akan terjaga dari kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia. Barang siapa yang sebelum tidur dia berwudu akan terhindar dari sihir dan guna-guna. Maka cihano cai panas cai wiridan itu aya nu kitu kitu haeuceut eta sekali di bade daukidan. Satu, mau tidur berwud. Yang kedua baca takbir 34. Yang kedua baca tasbih subhanallah. Berapa kali? 33. Berapa kali? 33. Kalau takbir 34. Subhana maqul mutlak takdiruhu sabahtu, maha suci Allah. Nu maha suci mah Allah.
urang mah hamba Allah yang lemah tangtos we bobolokot ku dosa. Ieu muhasabah coba ieu rek sare teh nya sing inget kana dosa. Sabaraha kali ieu panoan dipake ngaji, sabaraha kali ieu panoan dipake nonton TV. Loba ngaji, loba nonton TV. Ya we drakor. Kemarin mah ningali layangan putus. KKN di desa kenari. Loba nonton TV, loba ngaji. Loba wiridan, loba maca WA. Loba maca salawat, loba komen. Jadi ngaku sorangan. Usian atuh hate lain lo ngomehak. Usian hak. Ulah ngomehak. Budak ayeuna budak sare HP nu ditanyakeun nek sare HP. Ningali YouTube anu teu paedah konten-kontenna teh. Batak zaman kieu mah cararaang tapi hate palaroek. Baheula mah palaroek, listrik jarang tapi hate cararaang. Sakali deui rek sare teh hiceu baca takbir 34, baca tasbih 30, baca tahmid 33 kal, baca ayat kursi sawang sulan, baca surah Al-Ikhlas 3 sulan, baca surah Al-Falaq 3 sulan, baca surah An-Nas 3 sulan. Lantas tangan yang kanan dijadikan bantal sambil menghadap ke kanan. Itu baik dari sisi kesehatan. Niatan dina hate teh hoyong tahajud ya Allah. Niatan dina hate teh ya Allah abdi mah hoyong tabuh opat gugah teh bilih kasiangan subuh berjamaah. Lantas kita ngantuk, tidak sempat tahajud. Tapi Allah sudah mencatat kebaikan Anda. Itulah fungsina niat dina Islam gitu. Next sarete. Mata saus sapu kapungkur ulah sok sare sareupna. Reup sare teu ngadoa heula. Reup sare teu wudu heula. Reup sare teu zikir heula. Hei, tidurnya orang yang berilmu ibadah, lamun tidurna make ilmu janten ibadah. Dari salena teu make ilmu mah atuh da kumaha. Mata pentingna pangajian teh nya. Dari yang tidak tahu jadi dari lupa jadi ing, yang tidak paham jadi Gusti nu agung. Ye sakali deui lamun Bapak Sohibul Hajat ngayakeun pengajian eta kamangpaatan teh dirasakeun ku anjeunna dari orang-orang yang melangkahkan kakinya ke tempat ini dengan tujuan thalabul ilmi, dengan tujuan untuk silaturahim. Allah sampaikan kebaikan kepada Bapak Hajat. Tapi lamun hajat yen maksiat dengekeun tah segala dosa ge ditanggung ku manehna karena dia telah memberikan fasilitas atas perbuatan maksiat. Kecil sakali deui bade kuleum teh baca ayat kursi sawang, baca surah Al-Ikhlas 3, surah Al-Falaq 3, surah An-Nas 3. Dia dijadikan ban tangan kan sambil menghadap ke kan. Niatan di hate ya Allah abdi mah gugah hoyong tabu opat hoyong maca istighfar sameme salat fajar. Asal maca istighfar meme salat subuh jam 4 gugah udang jam 4 pan dielingan urang teh ku hayamnya keun iman mah teh pepeling ka diri urang. Gera nyaring ulah kajong sakedeung desu buru gera kacai gera tahaj gera maca istighfar seueurkeun ngadoa maqam mahmuda. Tahajud itu derajat yang mulia. Sanajan hirup dicaci dimaki dihina dibuli moal dihinakeun pasti anjeunna dimuliakeun ku Allah dunia jeung akhirat. Itulah kelebihan bagi orang yang suka melaksanakan sholat tahajud. Ngaranna ge hirup antara pro jeung kontra mah aya ceuk. Hei, hirup mah antara nu resep jeung nu teu resep mah aya. Boro-boro kapantaran urang anu bobolokot ku dosa,
bet kakang jeung nabi ge teresep sadayana leres da ngaranna ge hirup atuh di lemah zaman kiwari teh aya nu resep aya nu henteu ka urang teh ongko hajat gitunya kaaronangan tapi ngaromongkeun panu hajat ibingeus kaonangan acan uang geus kaonangan acan ieu urang mah karek balik ngabejaan daging naliat daging seuri saeling sa daging hayang hipu ari mere 5.000 matak lamun hajat merekan me selamat datang wilujeng sumping mohon doa restu 100.000 hipu 5.000 lihat aya nu daging na hipu cenah daging na hipu jerukna mandarin sauna raja sere pangantena geulis asakan ngeunah ngan hanyakal kawina ka aki-aki daging hipu panganten lihat ngomong eta jelema aya da jelema teh kena tutur saya tamatu raja komen onangan terek iraha rek ayeuna rek isukan da urang rek ayeuna da urang mah yang dipulang atahan manya aya onangan kitu balik teh di onangan dihitung saya teh nokna sabaraha hiji mihna sabaraha hiji cenah kecapna bango atau lain uyahna cap jempol stres mana hirup mah yang penting mah kita mah ikhlas saja tuh hak-hak adami apabila diundang kita datang mendapatkan pahala apabila ibu hajat ibu Yunatan lamun sumping pan bingah meureunnan leresep sanes kanten nu hajat nu ayeuna ge bingahkeun mun teu diomongkeun mah autik cenah mulangna nyamungan teh kitu ieu Bu sekali lagi ya hei mau tidur berwud mau tidur baca tak 34 kali tasbih tilutil tahmid tilutil ayat kursi sakal surah al-ikhlas tilukal surah al-falaq tilukal surah an-nas tilukal jangan lupa tinggalkan jangan lupa untuk meninggalkan tahajud karena tahajud itu derajat yang mulia. Ibu ulah putus asa tuh tina rahmat Allah da urang mah yeuh dipuji moal jadi langit aya jelema nu sifatna teh hayang dipuji teh aya nu kitunya aya ya Allah imahna teh aya pantoan teh dipuji tidak akan jadi langit sok ayeuna ibu dipuji ku jelema salemur sa RT sa RW jadi langit moal ayeuna urang dihina ku tatangga dihina ku masyarakat kita tidak akan jadi sampah betul kita mah dipuji dihina tetep urang mah hamba Allah yang lemah keun bae diomongkeun ge nya keun bae asa ulah ngomongkeun keun bae diomongkeun ge beas tah dosa urang teh muruluk batak ulah sok kalariu ngarumping ngomongkeun batur mangpaat faedahna wanita yang solehah mah apabila suami tidak ada menjaga kehormatan suami tidak ada jaga harta yang ditinggalkan suami tidak ada memperbanyak berdoa wanita yang akan pergi haji harus ada pendamping wanita yang akan umroh harus ada mahram awewe manek puasa sunat ge kedah wawartos lah kacaroge eta teh puasa sunat komode unyak anyuk ieu sepedenge lain seuri setenge puasa sunat teh kudu wawartos kacaroge komode unyak anyuk loba jelema nu teu ngarti teh ieu nu hade mah lalaki bekerja istrinya berdoa kahartos teh suami dagang istri duha salaki usaha pamajikan usoli salaki ka pasar manehna ngamparkeun sajadah mendekatkan diri kepada ilahi suami dan istri bersinergi dalam rangka menggapai ridho ilahi kena rumah tangga teh ieu salaki usaha pamajikan ngariung di Bang Emok hayo Bang Emok dengekeun sia tah haram sia teh Bang Emok teh haram sia teh transaksi ribawi apapun namanya haram Bang Emok, Bang Kosipap, Bang Keliling naon yang ngaranna haram loba nu kacau gara-gara Bang Emok
datang akuring ngewarung nang nginyem di Bang Emok lihat kurupuk oge barang angkrut dari mah haram olah-olah nu aya hirup mah ulah sohor dirinya mah tapi tekor kebelag duit 1 juta di Bang Emok naonan isukan ke guru mayaran ini kayak teu boga duit tapi teu boga hutang ulah sok sohor hari hirup tapi tekor darahnya kan sok Bang Emok sia aya ka dieu Bang Emok gini ngaku sorangan berarti maneh nu minjem cuk si eta mah unggal kemis cenah ya ku gitu dah jamaah terang-terangan oh kaera hareupeun umum ngomongna teh ting pamajikan saha teh berarti heueuh aya ka dieu haram aya kabarokahan nek kumaha budakna soleh abah nek kumaha budakna soleha lamun parabna tina barab haram salah satu faktor penyebab doa tidak dikabul oleh Allah itu makanan haram pan riba mah haram awas ya kameramen menginjem kanu kitu olah-olah we nu aya jangan dimasukin ke YouTube awas Ibu jadi kalau suami tidak ada jaga kohor jaga harta yang ditinggal perbanyak membaca doa itu nu hade salaki bekerja wewe berdoa ya malah salaki eueuh ngarariung arudunan nyen sebelah salaki aya awewe nu momotoran wadawiri otw ini tuh salaki itu ngejebak suruh gitu hirup saya sama salaki itu momotoran naik odong-odong warawiri salaki Allah teh salaki balik gawe teh uang keyo asal aya lu gitu deh dia ngarane teh jelema teh mana Bapak Hajat teh mana tuh Bapak Hajat teh mana suruh sini aja suruh ke sini sok istrinya mana bebeknya mana istrinya mana ini teh minatan ai pemajikan eueuh pajelan nyunatan lain jadi maksudnya kumaha kayak kumaha duda dengerin lalaki waduh silakan kesel ya waduh itu bawa gudeng soal pengalaman ini laki nate beker kata suaminya mah bapak angkatnya assalamualaikum waalaikumsalam cium tangan kasalaki teh aduh bangga tah gaduh garwa model gitu aja sok kasalaki cium tangan osok lebaran sama setahun sekali tak kira mau dipamelikan baju temang ngutruknya di dapur so aya awewe lebaran di lakene tadarus acannya taraweh acan geus ngomong kasalaki teh meuli baju teh ayeuna nungtut setel kula daki di bulan puasa mah cara rape garoreng kemah garoreng panyesaan lain seri sana heueuh saya kitu otak itu ngomong teh meh jongjon cenah tadarus heula saya meh jongjon teh tanggal 25 batu taraweh kalau kanjing kue saya tahu itu taraweh dah saya tahu kalau kanjing kue dia kalisna kahebos ku open dulu dasar bawolokot ku mantega jeung eta tari gucap segitiga salaki hayang teh tah nu tutung anak nu bubuk nu alus di wadan kana keler nu naon teh jang lebaran
cek salaki nanti aing daripada jadi salaki mending jadi keler. Jadi beda aku banget gitu loh. Ada lain bohong teh. Bu, Ibu, cium tangan kasalaki. Buruk-buruk ya papan jati hade goreng ge salaki sorangan menepuk air di dulang terpecik muka sendiri ari ngagoreng salaki urang pan anu mirang beunghar ge batur anu tanggung jawab beresiko dapur mah anger we salaki ece kasep ge batur tetep anu ngahaneutan mah salaki ece we nu eta anu bau eupan teu bau eupan bau bako. Kesel, gak boleh salah kita. Becek, salah kinadat, gang, pamajikan nadu, cek kiai ti Cianjur ge daripada ruang riung ngarumpi ngomongkeun batur eueuh manfaatna mending kene meningkatkan diri kepada Allah da ruang riung ngararumpi kitu teh geuningan balukar seueur dosana alabatan manfaatna nya sok ngomongkeun batur gitu. Duha we abdi moal ruang riung rek naon da abdi teh boga anak icu jeung turunan abdi mah moal putus asa tina rahmat Allah yang penting mah sempurnakan we ikhtiar. Kalau suami bekerja saya berdoa, kalau suami dagang saya duha, kalau suami usaha saya usolli, lamun salaki ka sawah kuring marek ngamparkeun sajadah. Awal akhir insyaallah akan bahagia indahlah pada waktunya.